Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Basa sanaya geus bisa ngalepaskeun maneh di panjara Stadhuis. Alhamdulillah eueuh kumpeni anu dibinasa. Lamun maka paksa kudu adu hareupan paling-paling dipateuhan atawa dipeupeuh nepikeun ka ukur kapiuhan wungkul kasugri. Basa kingkilaban geus tembong di langit sanaya teh geus anjog ka sisi darmaga palabuhan Sunda Kalapa. Di sisi-sisi darmaga oge pasukan kumpeni geus rek megat-megat. Atuh disisieun muara Ciliwung sanaya wayahna kudu bitotama deui. Fijan, Fijan, Fijan Vin and Valen. Kadenge suara opsir Belanda gogorowokan anu maksudna mah ngabejaan aya musuh anu nyerang. What? Fijan, Fijan. Kumpani ting corowok bari dordar ngebekaskeun bedilna nujul ka sanaya. Dor. Sanaya babalicetan kaditu ka dieu tepi kabari terus ngedeketan kadudukan musuh. Ari geus rada deukeut mah ngan gajleng narajang ka salah saurang anu pangdeuketna. Sampe mah musuh ngabekaskeun bedilna ku sanaya dipiheulaan disepak gadona bari direbut bedilna. Geus kitu cedor. Sanaya nyobaan ngabekaskeun bedil ka luhur, atuh kumpeni nu araya teh rareuwaseun pisan. Malah sawareh marajeleng ngagejeburkeun awakna ka cai dari sangkana sanaya teh rek ngabedilan awak maranehna. Ningali aya nu teu kecemplung ka cai sanggeus ngadenge bedil disada, disarangka ku batur-baturna mah deui nu teu kecemplung teh paeh dibedilan ku sanaya. Sawareh magaleumpeureun tapi sawareh deui mah arambeukeun pisan. Maranehna ngobrol sanaya bari gogorowokan. Mordenar cenah maksudna mah ngabejaan kanu sejen-jen aya Rajapati. Ningali kaayaan beuki genting sanaya nu nelat-nelatkeun maneh tapi langsung miheulaan narajang ka hareup. Sukuna ojah ka ditu ka dieu sababaraha urang ting jarerit sabab katejeh nepikeun ka ngajengkang. Oh, ik ben Osleven. Ceuk saurang ngajerit alatan nyerieun maksudna mah cenah aduh kojor aing menceuk urang nama. Jidvarkan cek baturna ambek bari ngebekaskeun bedilna. Aing mah lain babi sia monyet. Cuk sanaya keheul dilandi babi ku opsir. Bari balik nyarekan teh suku sanaya tapis nejeh ka hareup. Nanggal pisan kana harigu opsir nu cikeneh nyarekan babi. Oh, cenah bari ngajol ka tukang. Kusabab jumlah kumpeni beuki ngalombaan bae atuh sanaya teh luncat ka ditu ka dieu. Ngadegetan parahu hiji anu ukuranna teu pati badag, basa sanaya ngajreng ka jero parahu ka bireunggeuh
ku kompeni saurang rek ngabedil ngan kaburu gewat ti biheulaan di tejeh dadana. Jidwas cenah bari ngoceak geus kitu mah awak teh kejebur kana cai. Tah si anu gelo mah manya wayah kieu mandi di walungan. Ceuk sanaya ngece dumeh ceuk keneh maehna dituding gelo. Ari parahu geus kosong mah gewat ngalesotkeun tambang anu nalian eta parahu geus kitu parahu teh diwelah ka tengah. Dor suara bedil menidar dor ngarah-ngarah kana parahu. Kana parahu sanaya tapi hiji oge eueuh anu beunang. Ayeuna mah anu kadenge teh hohoakna kumpeni anu keheul parahuna dipaling. Div, it is Div. Cenah nyerekan bangsatan ka sanaya. Sanaya ngawelah ninggalkeun muara walungan Ciliwung, beuki lila ngawelahna beuki tarik da embung kapiheulaan ku datangna panon poe. Lamun aing di dieu keneh bari panon poe kaburu bijil. Tangtu masih bakal gampil ngawaskeun. Ceuk hatena bari terus ngawelah. Basa panon poe geus manceran sanaya geus aya di tengah laut malah kaayaan beuki beurang parahuna oge beuki jauh bae cepet ngaler muru lautan bebas. Ari panon poe geus aya rada luhur mah malah angin oge geus tarik. Sanaya teh rada enteng sabab lajuna parahu ayeuna mah cukup ngandelkeun layarna wae. Cape jeung lapar pamustunganna mah sanaya teh guhar bae sare. Sare henteu inget dina naon deui ka Sugri. Malah dina keur sare ti berat teh lalembutan mah make jeung ngondang impian sagala. Dina itungan teh manehna keur aya di hiji tempat anu kacida ahengna. Tempat anu lega kacida teu kapanggih tungtung na acan. Kitulah kawas Tegalan anu eueuh wates wangenna. Di eta Tegalan anu kabeku halimun teh manehna lempang sorangan. Tapi lempang teh nyalempang ka mana da pugu sanajan rek lempang ka hareup ka tukang atawa ka kenca jeung ka katuhu oge. Angger we jalan teh kitu-kitu keneh nyaeta ukur Tegalan anu ublug ablag tanpa tungtung. Kusabab bingungnya kudu lempang ka mana pamustungan nama sanaya teh ukur ngajengjen we di dinya. Teuing geus sababaraha lilana nangtung ngajajanteng sorangan da keur sasedeng ngarasa bingung kitu di hareupeuna teh rada anggang ujug-ujug kabileungeuh aya jalma sababaraha urang. Sanaya reuwaseun sabab jalma-jalma nu aya teh kabeh oge geus wawuh jeung manehna. Kisanta sanaya ngagorowok nyalukan guruna. Hatena mani geus kacida nineungna jeung kacida sonona ka Kisanta. Kumaha teh rek kitu sabab ti sainget manehna hirup teh geus bareng jeung Kisanta welas-welas taun. Henteu pisah jeung salila eta teh teu weleh nampa didikan boh didikan anu sipatna lahir boh anu sipatna batin. Tapi dina mangsa-mangsa sanaya nyang haripan rupa-rupa rareged hirup malah jeung guruna teh bet jadi pisah. Pisahna beuki jauh malah pamustungan nama sanaya teh geus teu bisa tepung pisan. Kisanta. Sanaya gogorowokan sabab beuki digupayan Kisanta ngadon beuki ngajauhan nepikeun kang ngilasna pisan di satukengeun papedut kandel. Leungit Kisanta jebul Ki Manggala si bajul buntung malah mah nyedamini nyimainah jeung nyijunah oge sarua karumpul nareuteup ka sanaya. Ngan nya kitu lagu ku sanaya disusul maranehna teh bet ngejarawuhan. Sakabeh anu narembongan teh gugupay tapi lain ngajak supaya sanaya milu. Imah gugupay teh siga gupay pilileuyan. Basa sanaya ngarasa panasaran heug ngudag-ngudag batan di udag daek nyampeurkeun ngadon beuki ngiles katutupan papadut ka Sugri. Sanaya ngaruk jalma-jalma anu kungsi deukeut jeung manehna. Malah anu ku sanaya oge dipikaresep dipake batur pakukumaha anarek di deukeutan mah ngadon ngajauhan. Sabot sanaya keur ngaharuk di Tegalan si awat-awat anu lega tanpa tungtung. Tapi pinuh ku papadut hideung jebul deui jalma sejen.
Sanaya mah mending ngajol bakat ingkur was jeung atoh tetela anu anyar datang teh Kimas Tanu. Kimas Tanu. Ceuk sanaya atoh jeung hayang nyampeurkeun. Ngan anehna sukuna teh mani pageuh teu bisa dilengkahkeun. Kimas. Sanaya ukur kuat gogorowokan bari gugupay. Sabalikna ari Kimas Tanu mah ukur nangtung ngajajanteng bari imut ipis. Imut namungguh ngingu misteri nah eta teh imut bunga atawa imut anu kabaku kapeurih. Atawa bisa jadi deui eta imut teh anu ngagambarkeun hate nu bungah jeung sedih. Sanaya teu apal tapi kunaon Kimas Tanu make bungah baris sedih neuteup ka sanaya. Kimas. Sanaya ngageros semu harewos. Kimas Tanu mah ukur neuteup ngan sanggeus sababaraha kadapan neuteup ngong Kimas Tanu teh nyarita sorana datar jeung tanpa wirahma. Sia montong milu ka aing. Cicing di dieu. Sabab loba keneh pigawe. Omong Kimas Tanu bari saterusna mah gugupay siga anu pileuleyan. Kimas. Sanaya gogorowokan nyambat ngaran Kimas Tanu nepikeun ka ngorejatna hudang. Ari geus nyaho ukur impian mah manehna teh geuwat ngusap beungeutna. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, sanaya angkleng-angklengan di tengah laut bari urut leret ka ditu ka dieu. Manehna henteu bisa nangtukeun keur aya di lalawak mana ayeuna teh. Nu matak teu bisa ngira-ngira oge atuda disabudireun teh ukur laut jeung laut we wungkul. Anu bisa dikira-kira mah yen maehna teh keur cepet muruk kaler sabab panon poe aya di kencainana. Kaayaan teh geus sore. Jadi upama kitu tadi teh sarena kamalinaan, sare pas subuh hudang panon poe geus lingsir ngulon. Sanaya ngarasa henteu puguh naon anu kudu dipigawe. Atuh ku sabab kitu layar parahu anu tadi melewung katebak angin teh diturunkeun heula. Lamun diantep bae sina kitu bae sok sieun bangblas ngajauhan teuing muruk ka mana. Ari layarna geus diturunkeun mah geuning parahu teh teu maju nyarepet. Nya teu maju nyarepet maksud teh. Malah ukur oyag kumaha kahayang nalambak. Sabot luak lieu ka ditu ka dieu bari susuganan manggihan pulo hatena mah terus we kumalayang sagala diinget-inget. Basa inget deui kana impian anu tadi hatena ngarasa heran kunaon yang ngimpi teh manaku aheng-aheng teuing. Dina hitunganna teh manehna make ditepungan ku jalma-jalma anu geus taya di kieuna. Geura bae anu daratang nepungan manehna di tegalan aheng anu ublug-ablag tanpa tungtung teh. Aya Ki Manggala, aya Ki Bajul Buntung jeung aya Kimas Tanu. Kimas Tanu? Nah Kimas Tanu make milu nembongan sagala rupa. Lamun dina impian teh anu datang narepungan manehna ukur jalma-jalma nu geus taya di kieuna. Atuh Kimas Tanu mah ulah waka diasupkeun ka dinya sabab kapan manehna mah masih keneh aya. Upama kitu alhasil eta impian teh lain rek nataan jalma-jalma nu geus parae. Da kapan sanaya mah teu yakin Kimas Tanu geus taya di kieuna. Henteu. Kimas Tanu masih keneh aya di kieuna. Malah sakedeung deui oge ku aing rek dijahit nasibna. Ceuk sanaya hayang ngayakinkeun dirina. Ari geus kitu mah manehna nyobaan mepohokeun eta impian ahengna ngan beuki dipopohokeun. Beuki inget bae utamana mah manehna teh henteu bisa mepohokeun amanah Kimas Tanu. Nya dina eta impian teh nu sejen mah henteu lemek henteu nyarek kajaba ukur gugupay siga anu ngucapkeun pileuleyan. Sabalikna ari Kimas Tanu mah ngadon papadon samemeh indit teh. Cenah oge Oma cia ulah wa kamilu. Sabab di dieu masih keneh loba pigaweun. Ulah milu teh ulah milu ka mana? Jeung pagawean naon anu ceuk Kimas Tanu masih keneh loba teh. Lang sanaya mikir
Bareto basa Ki Mas Tanu rek ditulungan di wewengkon Jatinagara manehna mugen milu tibatan milu mah ngadon papadon. Siama bodo teh katotoloyo mikiran waktu jeung meakeun tanaga usakadar hayang nulungan jalma saurang. Padahal anu kudu dibela ku sia mah sakunna rakyat anu keur katalangsara. Sia kudu gabung, kudu ngahiji jeung samiuk. Lain digawe sewang-sewangan jeung aing-aingan. Tah, pagawean loba gagal, loba teh kahontal teh kusabab sia kabeh ukur mentingkeun sorangan. Geuwat sia ingkah, tuturkeun Kanjeng Haji Prawatasari. Ceuk Ki Mas Tanu harita. Diinget-inget anu mapagahan ku manehna, mapagahan ka manehna malar kudu gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari teh geuning lain hiji dua. Sanggeus Ki Mas Tanu mere papagah sarupa kitu kadienakeun anu sejen oge mapagahan teh kitu deui. Ki Manggala samemeh puput umur mere amanah supaya sanaya daek gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Atuh si Bajul Buntung oge samemeh tiwas pada ngepung ku pasukan kumpeni teh sarua mere amanah sarupa kitu. Jadi anak itu teteh lah sabenerna masararea oge boga pamanggih anu sarua yen perjuangan teh kakar bisa hasil saumpama sabeungkitan jeung ulah aing-aingan. Boh Ki Mas Tanu boh Ki Manggala are nas-nasna mah geus ngarasaeun yen persatuan kaci dari perlukeunana dina yang hareupan kaum penjajah. Ngan ku sabab maranehna mah masih keneh kaimpungan ku pamadegan sewang-sewangan. Di antara maranehna teu kungsi ngahariji. Boa ukur Kanjeng Haji Prawatasari wungkul anu sanggup meungkeut sakumna pajuang mah. Nu mata kitu sababna. Boh itu boh ieu make amanah ka aing supaya aing daek maturan nuturkeun Kanjeng Haji. Ceuk sanaya dina jero hatena ka Sugri. Lamun inget kana amanah Ki Mas Tanu yen gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari jauh leuwih penting tibatan ti poporose hayang nulungan manehna. Sanaya mah geus bisa narik kasimpulan yen sabenerna mah Ki Mas Tanu teh henteu mikiran nasibna sorangan. Anu kacida di pikiran ku manehna mah ukur kasalamatan lemah cai katut bangsana. Ki Mas Tanu teu hayang ngaranna dipunjung-punjung atawa nasibna dipentingkeun batanu sejena. Da buktina geuning sakitu dirina tetep dicacampah deungeun dituding hianat jeung dituding tukang bilu ka kumpeni, manehna mah teu melaan maneh teu maliknya campah deungeun. Sabalikna anu dipilampah ku manehna mah ukur nembongkeun paripolahna bae. Sanajan manehna cicing di lingkungan kumpeni bari disenangkeun dibere harta jeung pangkat nu kacida luhurna. Tetep bae kabuktian yen manehna teh leuwih bilu kana kapentingan rakyat leutik. Ki Mas Tanu paeh poso ngabukbak leuweung geledegan. Dijieun kebon dijieun lembur kapan sanajan eta teh siga anu keur kumawula kana kapentingan kumpeni. Ari nas-nasna mah geuning rakyat pribumi teh jadi boga lahan kahirupan. Malah sanggeus rakyat sabeungkeutan dipimpin ku Kanjeng Haji Prawatasari. Kabuktian geuning Ki Mas Tanu teh lain saengko jeung kumpeni tapi malah gabung kana perjuangan anu dipimpin ku Kanjeng Haji Prawatasari. Ayeuna Ki Mas Tanu anu disangsara dianiaya satengah paeh ku kumpeni teh balukar mantuan perjuangan rakyat. Tah bisa jadi kitu alatan ku alatan sabab-sabab ieu. Sanajan Ki Mas Tanu teh hayang nya sanajan Ki Mas Tanu teh hayang ditulungan tapi ari sanaya mah keukeuh deuk ikhtiar. Ki Mas Tanu teh ceuk aing mah hiji pajuang anu teu nengludeung jeung anu teu hayang nampa pamales budi. Katut anu teu hayang diugung-ugung. Manehna kolu daek korban dijejeleh ku bangsana. Sok asal pemaksudanana teu nekanan dina bebela kalemah caina. Aing teh kudu ngahormat ka dirina. Hiji-hijina tanda hormat aing ka Ki Mas Tanu eueuh deui. Iwal ti bajuang ngajait nasib manehna anu ayeuna keur dikungkung jeung dianiaya ku kumpeni. Ceuk sanaya dina jero hatena. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya,
Kaayaan beki sore parahu ditumpakan ku sanaya beki ngangkleng. Beki angkleng-angklengan tepugu. Ku sanaya henteu dihaja dikamudikeun sabab masih rek kitu oge. Rek dikitu diki oge da manehna mah henteu apal lebah-lebahna. Lumantak parahu teh diantep we sina kumaha karepna. Alatan sanaya mah percaya yen wayah kieu mah cai laut teh arusna keur bagerak muru darat. Jadi lamun di palebah dinya aya pulau anu rada deukeut parahuna teh bakal kabawa gerakan cai laut muruk ka hiji daratan. Daratan anu mana manehna oge henteu apaleun. Da jeung nyana kitu sanggeus parahu teh diantep sina gerak sorangan lapat-lapat ti jauhna manehna mireungeuh aya gundukan pulau ngabeleg-beg hideung tetela eta teh hiji pulau. Atuh ari geus kitu mah layar parahu teh dipasang deui. Ayeuna sanaya ngamudikeun parahuna di lalebah sinamuruk ka basisir eta pulo. Ngan acan oge deukeut di basisir teh nyoloyong parahu diwelah ku sababaraha urang jalma. Eces pisan eta parahu teh ngahajar rek nyusul jeung mapag-mapag parahu anu keur dikamudikeun ku sanaya. Aya atoh aya hariwang mireungeuh ti darat aya nu mapageun teh. Atoh nada pugu sanaya teh butuh tepung jeung batur sabab hayang tetelepek di mana perenahna pulau kelor. Ari hariwangna sieun anu keur nyampeurkeun parahu teh sabenerna mah jalma jahat. Sanaya teh jadi loba curiga dina zaman beureuwit kieu mah sok loba jalma jahat. Dina usumna jalma loba kakurang dahar isuk henteu sore sok milih jalan pondok dina neangan rejeki teh. Babadog rarampog atawa ngabangsat jeung basilat jadi lala berumbah kahirupan. Keur anu kurang iman jalma leutik ku leutikna dina hayang beunghar ka lupa paling jeung rarampid. Sabalikna deui pikeun jalma anu geus puguh-puguh aya pakeunna angger basilat beki ngagaranggam kana harta jeung anu teu halal. Beki loba manggihan jalma sajen balangsak beki gede karep ngukumpulkeun harta haram. Lain jang dipake mantuan jalma miskin tapi jang sindireunan nya tapi jang sadirieunana da bisi hirupna kabawa miskin ku sabudeureunana. Nu mata kitu sababna basa aya parahu anu diwelah ku opatan ngadeuketan parahu bogana. Sanaya teh geus iatna caringcing pageuh kancing saring sat pageuh iket. Basa parahu geus adak sabobohan jalma teh manijlung jelang parindah kana parahu sanaya. Sanaya oge kagetin pisan dari sugan teh ukur opatan we anu keur ngawelah. Geuning buktina mah aya ka panumpang sejen, jumlahna aya kana 10na. Tah panumpang anu rajleng pindah kana parahu sanaya, panumpangna anu parindah teh. Siga anu geus babagi tugas basa anjog kana parahu sanaya teh rupa-rupa pisan polah maranehna. Aya anu nodong dadah sanaya ku congo gobang, aya bae anu kakaratak kana saban juru parahu. Saban aya anu nyempil-nyempil saban disungkal ku congo bedog. Salah saurang anu kulit nelestreng jeung kumisna baplang lorojo nyampeurkeun sanaya bari hohoak. Tur sorana handarua digerem-gerem meureun maksudna mah nyingsienan sanaya. Mana sia? Mana kadiekeun? Cuk si beungeut lestreng anu kumisna baplang teh nongtak samleh baju sanaya. Puguh we ditanya teh bingung sabab teu nyaho naon anu dipimaksudna. Ngajawab sia, dan ngacerok wae sia teh. Omong si beungeut lestreng. Nya arek narita ceuk sanaya. Nya sok atuh kumaha? Lain. Da tadi nama kami anu rek tumanya teh. Bet ieu ngadon tibalik. Walon sanaya mener-menerkeun baju anu digunyang-gunyang bae ku si lestreng. Nah bet tadi sia anu rek tumanya. Arek tumanya naon sia? Omong si lestreng nyentak. Kek. Di mana lebah-lebahna nya ari pulau kelor. Omong sanaya siga anu hare-hare kana pamaksudan batur. Dasar jalma goblok sia mah. Nya capaek teh anu lain-lain. Dengekeun. Sia ulah pura-pura bodoh sia. Ayo, kadiakeun upah ti dudungan sia teh. Upah? Upahna naon? Sanaya bingung. Kapan dudungan sia teh geus jang jaga aing.
sabalad-balad. Ye namun aing bisa ngalebuhkeun kapal layar kumpeni anu penting tadi balayar ka dieu. Aing rek diupah harta, rek dibere duit gulden, rek dibere pakaian katut beas jeung rupa-rupa kahakanan deuleu. Tapi kunaon atuh sia datang ka dieu ngan ngadon lengok. Ceuk si Lestreng ngancam-ngancam. Ngadenge omongan si Lestreng sanaya kageteun pisan. Palang siang kapal layar ngakut ke Mas Tanu anu dikalabuhkeun teh. Ceuk pikir sanaya reuwas jeung ambek. Kusabab hatena geus nyangka goreng yen parahu anu ngakut ke Mas Tanu teh geus dikalabuhkeun mah. Atuh ayeuna mah giliran sanaya anu nongtak baju si Lestreng. Mireung sanaya malik ngancam puguh we batur-baturna reuwaseun pisan. Tina reuwas ningkat jadi ambek. Basana enjo pamimpinna diancam-ancam sarupa kitu teh batur-baturna geuat ningker sanaya. Bari ngamang-ngamang pakarangna masing-masing. Tapi sanaya teh saeutik oge henteu ngarasa sieun ku anu ngepung. Malah manehna beuki ngancam-ngancam ka si Lestreng ku jalan ngarawak leungeunna. Ari si Lestreng deui tadina mah nganggap enteng pisan kana pangabisa sanaya teh. Nu matak basa sanaya ngarawak kana beuheungna, geuwat bae manehna teh ngaheumbatkeun gobangna. Ngan gerakan sanaya leuwih gancang samemeh gobangna diheumbatkeun leungeun kencana geus nyieun gerakan betrik simeut pletak. Si Lestreng teh ngagoak bakating kureuwas jeung nyeri. Batur-baturna ngaheumbat-heumbatkeun bedog atawa gobangna. Tapi ieu oge kitu dipiheulaan ku gerakan suku katuhu sanaya anu gancang nyatari. Hiuk, kolontrang. Sakur pakarang nu aya dina leungeun musuh teh kabeh oge racleng sawareh manancep dina tihang layar. Sawareh deui mangacleng ka tengah laut terus ngarelep. Ari mireungeuh yen pangabisa sanaya sakitu hebatna mah. Henteu dititah jeung henteu dipaksa oge jalma-jalma tadina hoak jeung baragagah baragegeh teh ngadadak deku. Awakna lir leuleus satulang sandi. Tuurna maniting rempeyak kawas anu ngadadak boga panyakit lumpuh. Ampun. Cenah meniraeng papa heula nyebut ampun. Sanaya mah ukur mesem jalma anu baragagah baragegeh teh tetela, ludeungna mah ukur ka jalma anu sakirana teu bisa ngalawan. Da buktina ari aya anu wani ngalawan mah geus kumeok memeh dipacok. Ari nyaho nu disangharepanana bedas mah samemeh digunasi ka oge geus taluk manten. Ningali maranehna sarieun sanaya teh teu mere lolongkrang malar kasieunna jadi ngurangan. Malah manehna teh beuki nyingsieunan ku jalan ngantelkeun tungtung gobang kana beuheung si Lestreng anu jadi pamimpinna. Lamun diantara sia eueuh nu bisa ngajawab, ieu si Lestreng ku aing bakal ditugal janggana. Ceuk sanaya hahal. Ulah dipuncit kami pasti ngajawab. Malah mah lian ti kitu teh kop we ke didinya kabeh sakur upah anu rek dibikeun ka kami teh. Ceuk si Lestreng ngadadak teh bisa nangtung. Aing mah teu ngarti kana naon-naon anu ku sia diomongkeun teh. Tapi cik keneh sia nyebutkeun geus ngalabuhkeun kapal bogana kumpeni. Kapal kumpeni anu mana ha? Ceuk sanaya ambek pacampur jeung hariwang. Sieun eta teh kapal nya kapal kumpeni anu ngangkut ke Mas Tanu. Kapal kumpeni anu rek muru puro kelor, tembal si Lestreng. Kapal anu ngakut ke Mas Tanu. Tanya sanaya penasaran. Ke Mas Tanu? Nyawa tuh, saha ke Mas Tanu teh? Kami mah teu apal. Nganu eces kami tadi upah ku urang kumpeni malar megat-megat kapal layar cenah. Anu rek muru ka Pulau Kelor. Cenah eta kapal teh sameme anjog ka Pulau Kelor, kudu dihuru tengah laut. Tembal si Lestreng deui. Sanaya ngahulang bingung aya, ambek aya. Saha kumpeni anu di Tasya teh? Sanaya neulkeun congog gobang kana beuheung si Lestreng. Basa gobang diteueulkeun kana beuheungna si Lestreng teh ujug-ujug ngagoak bari terus ngagolepak. Tobat, modal aing. Cenah bari bro bae siga anu nyatas dipateni. Kurang ajar sia. Acan oge dipodaran ku aing he.
Cek sanaya keheul bari najong bobokong si Lestreng. Pas ditajong bobokong si Lestreng teh goak deui ampun-ampunan. Ampun. Ampun cenah. Tuh. Da teh lah sia teh can kojor. Sok sia jawab heula. Saha kumpeni anu rek mere upah ka sia supaya ngahuru kapal teh. Cek sanaya beuki keheul ningali si Lestreng anu sakitu boranganana. Si bule ngaranna teh Peter. Peter Sersan Peter Secipio gitu. Cek sanaya, lain eta. Kusabab si Lestreng teh siga anu pohonya, si Lestreng teh siga anu pohonya, batur nawen nya carita teh. Peter Eberfeld teh meureun kidugal. Cek baturna tanya, Tuan Peter Ebel lah. Tembal si Lestreng nu teh ngaranna teh kidugal. Tapi anggar we nyebutna teh masih salah kene. Peter Eberfeld? Saha teh? Aing mah teu apal. Da sakanya homah kumpeni teh ngaranna ukur Peter Secipio we. Omong sanaya keheul. Atuh Tuan Secipio mah anu ayeuna keur nyusul-usul pasukan siluman Kanjeng Haji Prawatasari ka Pajampangan. Cek kidugal apaleun kana ngaran Peter Secipio. Sanaya ngahulang narima eta beja anyar teh, ieu teh menang beja anyar, tapi anu kacida narik perhatian. Keun heula eta mah. Tapi aing heran, kunaon urang kumpeni make kolong ngaruksak bandana sorangan. Cek sanaya. Palabadinya mah montong teu banyak ka kami. Kami mau ku narima persenan turung kena bakal diupah. Tuan Ebel teh geus biasa sok utah-titah kana ka kami malar megat-megat atawa ngabegal kapal bogana kumpeni. Sok diburuan teh. Omong kidugal mungguh matak tepi kahartieun keur sanaya mah. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula radaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.